Bismillah wa billah wa bifadlillah wa bika wa bisyafaati rasulillah wa bikaromati awliyaillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dipayunan sadaya ahli silsilah kopi khusus guru agung warasa abang, mudah-mudahan sing dipanjangkan di yuswa didiana, disampurnakan kesehatan tuhirna. Salamin Allah subhanahu wa ta'ala ngebolontorkan karopas dan barokah kanggo mantena kanggo keperyogian kurang sadayana. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayunan ikhwan wal akhwat zakirin wa zakirat, umugia urang sadayana khususna anu hadir di tempat sing digambar segala urusan dunia semua urusan akhirat dilancarkeun diberkahkeun sagala sadayana salamina. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah urang sadayana masih keneh biasa dipar-parinan yuswa paparan rezeki sedang sehatna. Umugia urang sadayana dipaparinan kesehatan zahir sidaran batina. Amin. Disabab ketenangan kesehatan teh nomor kahiji. Aya dia minu curhat kamari enggal kene pakarsa Abah. Abah abdi teh seueur pisan masalah, gaduh masalah ageung. Ari seueur Abah teh alhamdulillah atuh. Jadi jelema hirup beureun boga masalah. Alhamdulillah boro-boro masalah ulah diakun urang na oge nu Gusti Allah masalahna oge nu Gusti Allah nu bakal bereskeun masalahna oge. Terus urang nyinaon atuh? Urang nyinaon punya? Urang makur nya ngajalankeun we seperti naon? Seperti rokrak atau nabi seperti cakang agua ngangkleng we dina luhureun kulit cai sehingga duka yakeun eta sakabeh jalmi pasti gaduh masalah da hirup di tempat masalah. Ieu hirup di dunia teh tempat masalah kan hakikatna hirup teh naon? Ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakikatna hirup teh nyaeta saha di antara aranjeun kabeh nu diuji ku Gusti Allah saha nu pangsae-saena amalna. Anu pegang diuji ku awakna pegang teu gendut-gendut, anu gendut diuji ku gendutna hayang pegang teu pegang-pegang. Anu miskin hayang beunghar, nu beunghar hayang tenah, anu beunghar hayang miskin. Di mana nu beunghar hayang miskin? Nu beunghar hayang tenang. Amin di dieu baru nu beunghar hayang miskin. Itu kunci namanya eta ketenangan. Maka saur pangarsa Abah anu kadituna saur Syekh Abdul Qadir, manfaat talqin dzikir teh aya 4. Nomor kahit saur Kanjeng Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam yulakkinu sahabati radhiyallahu anhum. Kabuktosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yulakkinu sahabati radhiyallahu anhum, nalkin ka para sahabat. Kangge naon Kanjeng Nabi nalkin para sahabat? Hiji litasfiyati qulubihim, supaya bening, supaya herang, supaya bersih hatena.
keutamaan talqin dzikir. Tatkala abi ninggal kana tembok warna ungu pink eta teh. Warna ungu ku sabab kacana bersih akhirna katinggal tembokna. Naon sababna? Kacana bersih. Tatkala urang munang masalah, munang ujian, munang cobaan ti Gusti Allah, eta tembok teh katingali boga keyakinan eta masalah sumpingna ti Gusti Allah urangna nu Gusti nu bakal mereskeun masalahna oge Gusti naon sababna gaduh perkataan sareng kalakuan kitu hatena bersih teu ngamilik-milik teu daya teu upaya anu matak jadi riweuh teh teu aya daya teu aya upayana di aku urangna nu urang masalahna nu urang nu bakal mereskeun masalahna oge urang tah eta jadi riweuh teh eta maka nu tadi seluruh jalmi nu hirup di dunia mah pasti gaduh masalah boga duit kurang ya boga duit kurang teu boga duit komo teu boga duit riweuh boga duit riweuh ieu beulikeun kana naon beulikeun kana itu moal mahi beulikeun kana ieu moal mahi akhirna dibeulikeun naon we beres we CFR tos urang teh kan rek beuli anu ngalamun deui kitu. Jadi intina nu tadi teh nomor kahiji lamun bening hatena da jon senang we senang yakin naon sebabna nu tadi litas biati qulubi supaya bersih hatena ku bersih hate mah aduh raos anu jadi masalah teh ta eta hate kotor teu katingali itu tembok tuh naon sababna kacana pinuh ku debu pinuh ku kotoran setiap burang setiap isu kakotoran ari ngabersihkeun tara setiap poe urang teh dosa teh loba pi dosa teh ari istighfar ari cari ka Gusti Allah tara atunya nya sagala diakun urang hiji manfaat talqin nomor kaduana wa tazkiyatin nufusihim tadi mah keur ngabersihkeun ayeuna mah keur nyucikeun pirang-pirang dirina ku eta talqin zikir teh diri teh bersih naon sababna saur Kanjeng Nabi inna fi kulli jasadin mudghatun sanyanya di setiap jasad teh aya mudghah idza soluha di mana-mana sehat soluhat jasad kulluh di mana-mana sehat eta daging sakimpal maka sehat seluruh badan wa idza fasada jeung di mana-mana ruksak kotor gering fasadat jasad kulluh maka gering badan ala ingat wahia ari eta mudghah al-qalbu nyaeta hate ari tadi mah kotor ari ayeuna lamun hate urangna gering wah batur boga TV panas batur meuli motor panas batur meuli mobil leuwih panas bujur tatangga kaduluk panas batur nu bahagiana ye nu asup ke rumah sakit nah aneh aduh ya naon sababna eta masalahna hate kan tazkiyatin nufusi ngabersihkeun pirang-pirang jiwa teh ta eta ku talqin dzikir betah tenang teu boga duit teh betah komo mun boga duit lebih betah aduh kali itu nanti kan saur Gusti Allah di Al-Qur'an mana tu'ti ukulaha kullahin maka bakal berbuah saban waktu butuh ayat ngan butuhna mikir butuh naon
butuh kapal, wah eta mah kacida mikir atuh eta mah ulah-ulahnya nu masih keneh ka naon kapan talpura ieu mah wah luar ngabersihkeun pirang-pirang nafsu pirang jiwa bakal bersih namun sababna ta eta kudua eta tah makana penting pisan anu dua nomor katiluna nyaeta wasa'adatul kudsiyah teh nyaeta kabahagiaan anu suci mana usabab di dunia mah teu bahagia kabahagiaan teu suci mana contoh nu dimaksudna utalkin dzikir wa tazkiyah wa sa'adatul kudsiyah kabahagiaan kasenangan anu suci di dunia mah pur katingalina hungkul atuh ayeuna boga pamajikan gulis bunga tatkala ditinggalkeun nyaba riweuh sin aya nu ngapelan tatkala seperti boga duit bunga ari teh masih keneh teu bunga namun sababna usabab can kacumponan kahaya boga budak bunga di balik eta sedih aya masalah dan di dunia berjodoh-jodoh di mana-mana aya sedih pasti senang aya di mana-mana aya senang pasti sedih aya anu bak nu teu berjodoh-jodoh mah lamun surga asupana surga salamina jelema anu cilaka asup kana neraka teu hanjat-hanjat deui sabaralila dina neraka nu anu kacida sedih mah teu hanjat-hanjat Adam kana neraka 1000 tahun ceuk Adam alhamdulillah ditakok bir maneh 1000 tahun alhamdulillah daripada seumur-umur dina neraka di dunia mah kudu sakedeung dina neraka mah kan salilana lamun jadi ahli musyrik mah gitu tah ari di dunia mah moal aya kabahagiaan anu suci kecuali bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sok atuh gramaraon. Geus inna lillahi. Maksud inna lillahi teh lamun hate urang selalu balik ka Allah teh. Rek senang, rek sedih diuihkeun we langsung ka Gusti Allah. Bakal senang eta. Kabahagiaan anu suci teh eta. Tenang weh datang, tentram, tenang usabab tenang itulah lu disebutkan kemenangan teu boga duit tenang boga istri tenang teu boga istri tenang jadi tenang teh boga sawah tenang teu boga sawah tenang jadi kamana-mana teu tenang usabab di dunia mah sadayana tipuan anu teu tipuan teh eta tenang kunaon tenang ku sabab sasarangan sareng nu gaduh sagalana ari tenang jeung istri pada bisa jadi suatu saat tinggalkeun atau ditinggalkeun tenangna bohong jon we jon sepertina boga budak tenang asa tenang engke geus kolot aya nu ngabiayaan aya nu ngurus ternyata budak nu mau ti heula kan teu tenang eta anu tenang mah tetep istri bakal ninggalkeun budak bakal ninggalkeun atau ditinggalkeun sami dunia bakal ninggalkeun atau ditinggalkeun tatkala asup ka pakuburan da moal nu setia mah kur Allah hungkul tatkala senang Allah setia jeung urang tatkala bahagia setia tatkala sedih bahagia urang keur sorangan jadi pamuda atau ibu jadi parawan keur nyalira Allah mengabarkan gaduh suami gaduh istri ngabarengan boga budak ngabarengan keur kumaha kumaha ngabarengan ngan hanya kalau urang teu ngarasa dibarengan karasana iraha tatkala geus asup ka pakuburan geuning katipu urang teh geuning katipu boga istri nu ngakunya ka urang teh daek asup ka pakuburan boga budak nu dipikahnya anu
matak mau pohokeun urang ibadah ka Gusti Allah teu ngabaturan boga sawah usanudin sahektar teu ngabaturan boga naon coba boga kontrakan 2 lantai teu ngabaturan nu ngabaturan urang sa nu ngabaturan urang mah kur Allah hungkul nu salilana ku urang sok dipopohokeun eta tilu dah naon wasa'adatul qudsiyah. Mana disebutkan wasa'adatul qudsiyah eta sasarangan sareng anu gaduh sagala. Hati teh gitu. Eta kebahagiaan senang. Nuju nyalira geus biasa ieu duduaan jeung Gusti Allah dikir hobi we. Nuju dol bajelema dikir hobi we. Reker digawe dikir hobi we. Reker kumaha ge dikir hobi. Dalamun ayeuna urang ye. Urang lamun neangan milik jeung rezeki ngandelkeun otak. Logika we main. Lamun main logika tuluy kalau kapejet otak. Abi ngarencanakeun ieu. Nyewa balong 5 juta satahun. Amas meuli jair nirwana, meuli lauk emas di target 1,5 tahun. Lamun nirwana meuli 5.000 ekor, heug sakilona, sakilo 5 jadina. Berarti bakal boga 1 ton. 1 ton. Sabaraha hargana 20.000. Berarti seberanya 200 juta setengah tahun. Wah semangat eta. Wah marah betul. Teu saton oge atuh sakintal lumayan 20 juta lumayan minimal pahitna sakintal maksimalna 1 ton. Wah marah isuk sore damai na logika. Aya nu ulem ngajak ke heula keur resep ieu tuluy marah resep isuk sore teh dibalong pas waktuna panen diborong ku urang neundeut pas di kilo teh sabaraha sadeureut kur aya sebenarnya kur aya 47 kilo 47 kilo kali 20.000 dihitung-hitung teh 1.440.000 bari jeung teu dibayar. Tadi bayar ka mananya, ieu dicandakeun lalawukna. Anjeun, ieu jelema sarebot. Akhirna dibawa ternyata lain boga duit. Modal nekat manehna ngabedahkeun di balong batu. Ke laukna dijual, ke ladangna dikaurangkeun. Si beubeul nya ieu moal dibedahkeun. Keun wae lah, percaya we. Dijual ternyata mayar 1 juta, nu 400 ribu can mayar pi ka ayeuna. Target 20 juta. Ternyata di luar eta menang duit 25 juta. Nah sebabna lamun ngandelkeun logika tuluy-tuluy ya dapat tematik mah kitu teh. Urang digawe sakieu wah gaji sakieu bakal bae aku anu lamun ngandelkeun logika. Da urang umat Islam ulah logika hungkul di balik eta ya doa ya yakin ka Gusti Allah. Tatkala ikhtiar dimaksimalkeun heug teu berhasil nyangkut lumayan tina doa. Tatkala doa teu nyangkut ikhtiar teu nyangkut boga keyakinan Allah nyimpen rahasia di balik ieu. Gitu. Jadi tenang eta menjadi tenang teh. Nu jadi teu tenang teh wah ngamodal sekian anu sekian akhirnya ngajunggel geus nempak tarang aduh. Gitu. Jadi urang mah kan tilu syariat, torekat, hakikat. Ulah main syariat tuluy. Gitu. Nu disebutkeun sa'adatul qudsiyah, kasenangan anu suci teh lain seueur harta. Lamun mah nya seueur harta kudu senang. Saha pambeungarannya? Terbeungarnya. Loba jelema baleunghar, nu loba hartana seueur nu teu senang. Lamun mah sapertina jelema pinter otakna nu senang, aseur itu di laluhuran nu paling dar otakna kalkariweuh. Matak jelema nu korupsi teh kan dari jelema bodoh. Jelema pinter, jelema baleunghar.
Mana gitu oke, can senang. Tapi nu senang mana? Alai nu miskin. Kurma nanaon ribu we panas hate ribu. Anu senang mana? Nu tenang we boga keyakinan. Nu setia ka urang Allah unggul dzikir we. Saur Kanjeng Nabi, saur Gusti Allah dina Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Inget nu matak nentrepkeun kana hate teh zikir dina Qur'an eta teh. Dina Qur'an teh ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nu matak nentrepkeun kana hate teh, matak nyehatkeun kana awak sagala rupa teh ku tenang. Kan ku tenang mah lauk aya di hareupeun ge beunang. Coba kuriweuh aya lauk di hareupeun, wah paciweuh mah beunang. Ngilu perlombaan anu leumpang luhureun balong tah. Naon dan awi luhureun balong. Ku tenang bisa nepi. Tapi kuriweuh karek salangkah geus dijungkel. Gitu. Tenang kunci kahijina. Tenang aya nu kahuruan imahna. Ku sababriweuh wah seperti galunggung kapungkur cenah. Sugan teh ngais orok ari teh ngais guguling. Aya nu kahuruan lain manjur kalau kajejeritan we ibu-ibu mah. Tulung kalau kajejeritan ceuk urang mah aya ember nyiuk dicai di balong banjurkeun. Naon sababna? Ku tenang mah rek silakan motor beda tenang bisa kakpeng parkeun. Jadi tenang kunci kahiji mah. Tenang. Lamun urang di rumah tangga sakinah alias tenang. Teh boga duit teh tenang we naon sababna? Siga pangaresa umi. Abah pas lebat ka surya lain itu haringgalkeun, Allah nu ngulem, Allah piduit teu aya we artos cenah naon. Da umi na tenang, abah na tenang. Tatkala Teh Dewi putra nu pertama na lapar nangis hoyong tuang kayaknya neng ngantosan asa curi asulkeun suluh teh dugikeun kareup tibra gugah deui umi tos asak teh acan ge urang pilari dicocok geus keneh kedap deui sok boboh heula eueun teras-terasan. Ternyata nu digodok lain huwi lain sampe batu aya di dieu nu ngalaban miskin nepi ka kitu teu aya. Ku tenang tinggal aya sir rasa saagung naon di mana-mana sumping tah itu ujianna. Jadi tenang kan lain tenang wae lain tenang wae batur gawe tenang batur ikhtiar tenang sanes. Jadi tenang urang atuh sapertina ikhtiar teu bisa adzikir we. Naon sebabna? Niat ikhtiar. Abi teh bisa usaha datara aya wanita gawe wanita naon? Gawe nanan entos we ngamparkeun sajadah salat dzikir we. Aya nu muruhan teu? Eueuh nu muruhan eta mah ngan tamu datang we marere duit kitu seperti kitu. Naon sebabna? Tenang. Ku tenang. Ayeuna abi bisa nepi ka dieu kan ku tenang. Coba lamun riweuh, da moal nepi ka dieu. Ibu-ibu bisa nepi ka dieu, tenang. Mun jaga abah geus mah walaupun filman bah Starla. Jaga abah geus Starla walaupun film Starla tenang di pengajian. Saking ku tenang di pengajian jeung saking ku tenang na ibadah nepikeun ka enggut. Tahu sebabna? Tenang. Suasana tenang deh. Coba lamun seperti di dangdutan, breng sok aya nu dudutan. Tahu sebabna? Tenang wajib hiji. Mata ku tenang teh muncullah kesenangan. Senang. Ayeuna saur Kanjeng dina kitab hikam abahullahu malam yukla anjeun neangan kasenangan sedengkeun Gusti Allah teu nyimpen kasenangan di ieu bumi anu kotor. Monya muncul paribasana monya emas rek ditunda di tong sampah, monya kasenangan ditunda di dunia anu kotor ieu.
Nu disebutkeun kasenangan di dunia mah cuma tenang. Tah tina tenang kakareo berbuah. Boga duit, manfaat teh tenang. Boga nanaon teh ku sabab tenang awalna nya senang. Awalna nya tina zikir ka Gusti. Jadi keutamaan tauhid teh sabiji? Aya 4 hiji tasbihati qulubi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kabutusan Kanjeng Nabi Muhammad nalkin para sahabat teh hiji litasbihati qulubihim ngabersihkeun hate para sahabat. Nomor kaduana wa tazkiyati nufusihim nyucikeun jiwana disebut pecinta kesucian jiwa. Nomor katilu nyaeta wasa'adatul qudsiyah kabahagiaan anu suci nu nyata. Namun sababna disebut kabahagiaan anu suci anu nyata ku sabab caket sareng anu maha suci bakal kabawa suci. Caket sareng anu gaduh sagala bakal kapi milik sagala. Janten lamun kasenangan diukur tina dunia berarti urangna pecinta dunia. Lamun diukur tina segi ibadah berarti urangna ahli akhirat. Lamun ditinggalna dina oh senang si ieu nya aya senang. Mun cek batur tatangga dia gitu. Eta ayahku non ayahku gitu neng. Ari nu nyaba ka kota pamaji salaki maneh anu ngabangun imah datang enggak pikeun ka 3 lantai teu eureun-eureun. Aya nu kitu. Batu nu nyabana ieu cicing di lemburna. Ngabangun kobong di alusan lantai di kobong di 3 lantai keun. Kobong lalaki di beres dulu. Terus kamari mulitanu rek nyieun di inabah. Mata nya nu sirik mah sirik we. Naon sababna? Tenang da eta kabagian anu suci karai sagala. Nomor kaopat nyaeta wa isolihim ila hadratil ilahiyyati. Kanjeng Nabi nalkin para sahabat keutamaan nomor kaopatna wa isolihim ngadugikeun para sahabat ila hadrati ka hadrat ilahiyyati Gusti Allah. Anu ngadugikeun ka Gusti Allah teh sanes salat, sanes puasa, sanes haji, sanes zakat, da eta mah bagian syariat. Hakikatna tujuan Gusti Allah. Mana nu disebutkeun ngadugikeunana, nu disebutkeun ngadugina hate urang tatkala zikir. Logikana kieu. Abdi gaduh HP Oppo, mun dibalikeun mah jadi Mang Kodok. Ieu HP teh. Abdi gaduh HP ieu. Pak Ustaz Nurdin gaduh Samsung. Mun digigirkeun jadi Sumsang. Gaduh HP. Abdi ngetik ti dieu WA. Dikintunkeun ka Pak Ustaz Nurdin nomorna aya, tapi HP abdi teu aya kuotaan. Rek dugi moal. Naon sababna? Teu aya kuotaan. Ieu abdi boga HP tuluy ngetik, ieu disebutna syariat. Ustaz Nurdin tujuan disebut hakikat. Torekatna mana? Torekatna aya pulsaan. Tah ku pulsa ieu teh nepi ka ditu. Mana syariatna? Salat, zakat, pengajian, kieu di antara nah lu bangsa rukun Islam we. Itu syariatna, itu ngetikna contohna. Mana nu disebutkeun hakikatna? Nu disebutkeun hakikat tujuan urang salat ka saha sih ibadah teh? Oh, ka Gusti Allah. Ayeuna urang sedekah neangan ridho saya tujuanna mana? Gusti Allah. Ngaluarkeun zakat tujuanna Gusti Allah. Sagala peribadatan syariat tujuanna ka Gusti Allah. Tuh HP Ustaz Nurdin. Ngan moal dugi ka Gusti Allah lamun nu tadi HP mah teu make kuota. Mana kuotana? Nu disebutkeun kuotana teh eta hate urang. Tah eta kuotana. Salat urang bisa diterima ku Gusti Allah tatkala hatena ieu aya kuotaan. Urang sedekah bisa diterima, bisa dugi ka Gusti Allah lamun kuotana aya. Itu mata punten bisa. Masih seperti Pak Ustaz Nurdin boga kobong, boga pasantren 100 lantai. Tadi talkin dikir mah hatena moal aya ieu ah. Moal ngomong we
Ari akang, ari pangarsa sok dikir. Ih, atuh pada malan dikir mah. Kumaha dikirna? Kemudian akang mah tara dikir, pasti bakal nyerieun hate. Tapi tatkala asup we kana gerbang dikir saenyana. Bener geuning urang teh poho. Ternyata dina disebutkeun torekan mah keur kumaha teh inget we. Ta eta nu masalahna. Nu masalahna eta. Maka karomah pangmahal-mahalna keur urang atau Nabi maunah pangmahal-mahalna lain bisa hiber. Kamas lamun mulang ka Batu di Limbangan aya belokan ka Salaawi wisata Oko the Green. Anu boga wisata nyaeta Kang Dede dina HP aku disebutna Kang Dede Oko. Dina grup Al-Hikmah aya eta nu kamari dilebetkeun deui Kang Dede Oko. Ayeuna mah pangarsa abdi teh nuju resep jaro. Jaro kumaha? Eta nu anehna. Mun keur dikir teh manehana jadi opat. Cenah jeung manehana. Aduh, gaya kitu. Nya jadi aneh-aneh. Eta mah aneh murahan. Masing bisa hiber, masing bisa ngaleungit, masing bisa sulap ngayakeun duit, eta mah anehna murahan. Mana aneh mahal? Aneh mahal mah nyaeta nyimpen emas ditunda dina tong sampah. Nyimpen emas nyimpen emas ditunda di WC, tak eta nu mahal mah. Maksudna kumaha? Maksudna kieu sudah bite. Urang anu ieu awak urang teh siga tong sampah. Tai aya, ciompol aya. Ruhna dosa hungkul, panona loba dosa. Ceulina loba didenge teu pararuguh. Sukuna sagala anggota badan nu aya dina badan urang mah loba dosa ka Gusti Allah. Anu jadi disebutkeun karomah nu disebutkeun mamunah teh ismudat jenengan Gusti Allah nu maha suci. Sucina biasana suci, maha suci jenengan zat Gusti Allah eta kersaeun aya dina roh urang. Alias dikir hobi nempel dina roh urang. Tanu mahal mah eta. Nu mahal mah eta. Walaupun seperti anjungan janggut panjang yuk diikut make gangi segala rupa. Lamun Allah teridoeun mah jenengan Gusti Allah disimpen dina roh manehanana da bakal nolak. Naonan talbin sagala. Jeung dikir hobi naon kitu berarti mah dikir bakal nolak. Naon sababna? Allah teridoeun jenengan mantena disebat dina hate eta jalma. Ari urang menang dikir hobi sabab Allah ridhoeun. Ismudzat jenengan Gusti Allah nempel we dina hate urang. Ta eta nu pangmahal mah kaasep. Eta nu pangmahal. Duit mah 100 juta bisa sakocepat leungit. Ieu mah geus dicap nepikeun ka yaumil akhir, nepikeun kana surga aya cap eta. Matak nu disebutna digebrus kana mai biasa. Sakersa Gusti we. Masing boga anak, boga tetangga, boga dulur, diajak hayu eta hate eusian ieu da bakal nolak. Naon sababna? Lamun Gusti Allah teu ridhoeun jenengan mantena ditunda dina roh eta jam. Hapunten nu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim
La